Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Cantika Febrianti di kelas 10 MIPA 2. Abdi di dieu salaku murid bade ngawawancara orang tua abdi ngeunaan COVID-19 teh tinu KBM daring. Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepangkeun abdi Siska ibuna ti Cantika. Pada melan abdi sadidinten ngan ngasuh hungkul sareng dinu masalah COVID eta, gara-gara COVID eta dinu sataun ieu murang kali teh tos teu tiasa bertatap muka. Terus kumaha sih Bu? Menurut Ibu KBM daring ieu teh? KBM daring ieu dinu pelajaran murang kali janten kirang, tadina pinter jadi males, kurang bersosialisasi. Teras kirang dinu kegiatan, dinu olahraga, terus eskul, muntah. Nah, terus naon wae sih Bu? Nu kudu murid lakukeun teh, jang kadepanna, jang belajar KBM ieu teh. Nu penting mah lebih giat deui belajar. Indonesia sing sehat deui dinu COVID eta entong aya deui pokona mah. Terus pesan sareng kesan yang murid, terus jang KBM murid terutama abdi gitu. Kanggo sadayana terutama kanggo murang kali abdi Cantika sing semangat, sing sehat terus sadayana. Pokona ngadoa we sadayana kanggo kesehatan Indonesia, kesehatan sadayana sing aman, sing sehat, sing didamangkeun ku sagala rupi panyawat. Amin. Sakitu we ti abdi. Wawancarana selesainya Bu, hatur nuhun. Ya, sami-sami Neng Cantika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.